bersamamu. Saat bersama Anyin lagu ti asar jangan anggus-anggus. Dulu saat bersama ditulis ya kayak laptop ya barisan. Dulu DULU ulu dulu saat bersamamu. Ampun. Ku rasa begitu indah. Ku rasa begitu indah. Ampun. Kau yang ku cinta. Cinta bari ayo namanya lagu tinggal diketik bakal lama ditulis pakai blue band full band. Ya. Masa. Nah, lagi nih ya. Orang hampura nya, mun salah. Sarua urang ge tadi hampura. Akhir naon? Masa sabuat sore sama main ngaronda, kieu we iseng-iseng. Buka laptop ieu. Aduh, hebat nih barisan. Kopi atuh. Oh, lihat tuh. Ini mah atuh. Dia tuh duitna. Oh. Ya, duit sakadiri belikeun. Coba. Saya tuh yang gitar. Bukangan we tah. Pung lebaran aing keur bager sih bener. Di terantang. Bager. Anturan ka mana? Oh. Bisa lo baduk. Ya, kopi. Yang ini apa ya? Keun ke stok ke di pos ronda. Urang rek meuleuh atuh nya. Ieu nungguan di pos. Ya langsung ya. Urang ka ditu. Ayo. Urang jala. Lihat. Ayo bawa gitar na. Karena Ayo kok. jangan anggasin lagu. Salam. Den. Amet. Mang sehat. Alhamdulillah ya. Aduh, hampura ya. Hampura ya orang guys. Siap. Minum aduh. Besok. Jangan nginum. Mangga keting atuh. Jangan naon ieu sih. Biasa ieu mah iseng-iseng we sabuat sore. Apa sih ya dia? Iya we. Kami meh ngaronda. Ieu tetep halus. Anyar. Set. Warisan ieu warisan. Ternyata lagu itu ditulis dia. Karena mah mantap. Kebari tuang kalian tinggal ngetik we nyen lagu ge mah. Jangan sih. Ngomong-ngomong Mang Amer selain tugas di desa, gawean naon sih di mah? Oh, nah abdi mah tani. Petani. Oh, betul. ngajan dinas tiket tunggal penting ya. Ronda di mama tani nyawa. Sawah aya mun sektor mah. Terlalu batuing atuh. 5 kotak sugan. 5 kotak ke loba teuing. Sugana berapa kotak emang? Aya 2 kotak ge anu hiji akuan pamajikan, hiji deui akuan mitoha. Getol Mang Amet nya. Eta sawah teh di paculan apa di kolektoran? Ai di kolektor olok modal, kan urang ngeueuh duitna Gitu. urang balik ngaronda ge ieu ka sawah we maculan ieu mah. Maculan. Di urang mah ada boga sawah ge sok di kolektor. Terus duitna capek itu dah. Amet berarti boga 2 kotak. 2 kotak eta teh mana nu si paculan sih? anu pamajikan. Heeh. Mitoha acan. Eta acan. Berarti balik ngaronda teh anu di paculan mana? Macul mitoha. Ye. Rampung itu di pacul. Ieu nanya nek kitu. Ya, mal iya meureun. Carekan. Oh, mau boga pamajikan gitu.
Terus kita dicayan apa aja nih? caian geus. Iya, anu mana eta? Pamajikan. Majikan. Heeh. Itu acan. Itu acan. Berarti lamun balik ngaronda deui, anu dicayan mana? Nyian mitoha. Ye. Gitu wae ah. Deh. Porno pajarkeun. Tuh, balik mah. Ayo nanya. Nu mana nya? Ayo sok. Ngomong nyen lagu geus can. Can bu. Biasa nyian lagu. Masalah sawah can anggeus ya. Kita sawah teh diderapkeun apa dicoblokkeun Mang? Ah, itu diderepkeun nah olok modal. Modal. Heeh. Nah dicoblokkeun we. Eta anu geus dicoblokkeun anu mana tah? Nah, eta anu mitoha. Itoha. Heeh. Pamajikan acan. Oh, berarti lamun mah balik ngaronda tan dicoblokkeun usaha. Nyeblok pamajikan. Ye. Mah Jadinya sah. Sepenting banget ya. Ngomong minjem duit aya teh. Duit. Heeh. Kan teu boga duit sukan lah. nyawa ge can anggeus. Aku eueuh ieu laptop alus ah. Nah, baraha emang. Eta boga sabar duit. Gope Ah, itu iya gope. sih. Coba. Tuh, Wae ah. kira aku laptop alus, layar. Kira aku duit teu boga. Itu pas lebaran gua dulu gitu. Kemarin dibagi-bagi ke budak. Baraha. Eta boga nambah kabeh lah. Ya, kayak digantian kalau misukan. Ini menang rezeki sih kan. Udang. Gope. Heeh. Ini setengah hitung percayalah. 2, 3, 4, 5. Nya Iraha di gantiana. kesukaan ini sih. Penting. Tuh. Kayaknya non. Ayo, Assalamualaikum. Salam. Weh, weh. Oh iya, nuhunnya Mang Ahmed, laptop pun tas dijagaan ya. Oh, tenang. Tak loba duitnya sih. Oh tuh, dia tadi ngambil ceki, kemudian tas bayar hutang. Udit. Lumayan eta ya. Bayar hutang. Gope, Berapa? gope 500.000. 500.000. Kunaon? Orang satunya, orang rek ngaronda hari itu. Oh, teronda. Heeh. Oh atuh, iya nuhunnya. Tas jagaan ya. Iya nya. Iya. Penting dia. Siap. Alhamdulillah sudah bayar hutang tambahan ya lumayan gitu. Itu orang kamarana ya si Anjib teh bener ya penjagaan teh. Ajenah ya. Dulu saat bersamamu ku rasa begitu